Tadi si Eden ngomong naon ya? Ya ngomong nyari tanah si Eden. Biasa ngobrol-ngobrol iya tentang iyalah mungkin lebih ke spiritual gitu pengalaman. Hari naon cerita ngaran teh? Asup dimensi gitu. Sarua. Ya sarua spiritual. Konteks mungkin. Soalnya kayak orang aya cerita babaturan nu asup ka dimensi lain yang juga dianjangkeun lah gitu. Si Tian baheula babutan urang gawe kan ti leutik manehna broken home jadi keluarga teh pecah lah gitu ya. Jadi gedana teh jeung akina naon teh sampai jadi ti leutik teh hirup teh jeung akina karena kalau teh pecah gitu lah jadi indungna gawe lah karir gitu bapak gawe deui da urus lah pokoknya. Nah di umuran serada gede geus dewasa gawe gitu. Hiji waktu manehna teh yang niis ceuli lah gitu nya yang merenung lah gitu. Kayak mah aki urang ka Garut. Nah dengan kondisi manehna loba masalah lah gitu. Yang kaimah akina, nah si akina teh kan geus eueuh. Si akina teh geus maot gitu. Ere kaimah akina anu geus mah ditempatan ku uwana. Nya ka harita teh ditempatan ku uwana. Datanglah ke daerah Garut di daerah Tangulun. Kadongora. Nah, datang ngadinya. Panggih jeung uwana. Ngobrol lah kumaha lah ngaranna dulur gitu nya. Terus wa dek ieu cenah dek nginep lah mumpung gawe cuti. Oh sok wae dipersilahkeun ku uwana. Sare didinya sapeuting. Isukna mulai boring manehna teh, mulai bosan gitu. Wah, erek pamit ka mana? Rek balik henteu, hayang ulin cenah. Hayang ulingan ieu daerah ieu. Oh, nya sok atuh. Rek ka mana? Erek ka daerah Lebak. Jadi kan Lebak teh turunnya di Sunda. Ka Lebak sih. Oh, atuh tong jauh teuing, bisa teu jalan. Nya eta di daerah sawah ieu lah cenah. Pokoknya sok turun lah mana teh loba sawah-sawah gitu yang harupan gunung di dinya teh naheun pokona tempatna cek si Tian. Nah, cicing di dinya loba tani ngaranna ieu nya ngaranna isuk-isuk rek kabeurang gitu masih keneh aya tani. Cuman aya nu aneh manehna teh. Lamun dibagi dua teh mah belah dieu gitu nya nu sebelah dieu teh tanina biasa geus modern maksudna segi baju kumaha enak gitu nya. Kabelah dieu mah make pangsi. Ya ada baju ada. Terus manehna teh mulai tertarik deh. Nah, dia mah make pangsi gitu ya. Sunda pisan gitu, bun pisan gitu. Manehna melongkeun gitu. Nepi ka salah sahiji anu melongkeun manehna deui. Aki-aki. Perawakanna mah leutik, si Aki Daus. Perawakan. Terus teh ngadatangan Asetian teh. Ningali naon Jang? Iya we Ki. Ningali pemandangan cenah. Punten Ki cenah ari ieu teh desa naon cenah. Oh, ieu mah desa Cinaraka ngaranna cenah. Cinaraka. Cinaraka cenah. Oh, Cinaraka. Ari Ujang ti mana? Abi mah ti Bandung cek si Tian deh. Yap atuh ka dieu cenah. Ka rompok kan istilah baheulanya. Amang atuh ka rompok. Ki cenah. Di mana gitu? Tadi dinya cenah. Tadi dia mah cenah. Aki ge bade euy cenah. Nah, si Tian ngerasa kegiatannya. Aya ngewe ya. Ngilu nya sakit ngiring hoyong ninggal cenah. Ayo diantar leumpang teh. Beurang keneh atuh. Nya maju ke beurang lah katanya. Nyampe ka dinya bari leumpang teh nanya. Punten ari Aki saha ieu teh namina? Oh, ai Aki mah nu kasebatna Abah Ali cenah. Sebutan cek si Tian. Oh, Abah Ali ari ieu saha? Abi mah Tian di Bandung teh. Oh nya tuh. Bro gitu. Di sepanjang jalan kumanehna tingali eta kampung teh kampung Sunda pisan. Sedangkan si imah uwana we imah Akina nu di tempatan uwan geus tembok nya. Geus modern atuh gitu sih. Ieu mah masih kena imah panggung bilik si naon teh suhuna teh masih make daun kelapa. Injuk gitu. Di dieu mah
iya kayaknya si Aki we kan makan kan isinya totopong gitu ikat Sunda gitu. terus ningali lisung yang Ya, jadi masih lah kok di dia mah isinya tradisional pisan kental budaya beki betah lah si Tian nih wah orang resep di dia tiis gitu pemandangannya jauh mau kemana yang biasa tinggali gitu tapi kak ningali nan gerobak teh ya roda yang buat barang gitu nya tapi masih pakai iya munding tarik ke munding ini lain kuda ke munding jadi baheula pisan roda gede nya wah si Tian teh beki betah deh nya teh tapi kata karasa maju ke maghrib gitu teh ku si Abah Ali eta teh di ieu di nan jurung-jurung yang cenah rek maghrib cenah balik bisi keburu maghrib di jalan bada entong balik bisi di tangan ku Aki Ujang nah didinya si Tian teh mulai ngerespon ya dinaca ngomong si Abah bah nah memang kenal jeung Aki Tian nya Aki urang apalah tuh anu ngaranna Ki Karta lain sih ini teh lah nah Abah ku kenal sih aya Abah teh saha apa Abah mah sih apa teh ti barang ada kumaha sakuan barang cek si Tian barang naon barang pamere Aki maneh barang di mana Bah asa kumaha di ieu dong si Tian teh Batu Ali tapi emang rumah si Tiana dibere ku Akina nanti dipakai disimpan gitu di bawah unggul nah Abah apal urang mah Batu Ali jeung apal ieu pamere Aki urang si Tian teh sebenarnya hayang nanya lebih cuman si Abah teh mere pepeujeuh jang geus tong di pikiran nu geus mah geus aya nama Ujang istilahna mah nyemangatan diri we entong terus lamun ieu nama larut dina kesedihan jadi sigan geus apa si Abah teh yang geus lah karena di jurung-jurung rek maju ka maghrib si Tian teh yang tos Abah abi bade uheula jug cenah balik lempang si Tian teh nyusun-nyusunan enang teh anggan teh galengan nepi ka manggih aya solokan leutik terus aya jembatan teh ku awi ku bambu euy teh tidinya disolerat ku si Tian teh labuh song pingsan labuhna ge pingsan teu sadar jadi nah teu lila si Tian teh ngarasain nu dieuneun ngeundeuk-ngeundeuk dengan kondisi kepingsan teh anu ngeundeuk-ngeundeuk ngageuroan ngaranna yan udang main bentar dengan bingung uang nah di mana sih terus di mana nah mana ngagoler di dia wah orang di mana cek si Tian iya mana aya di Pasir Kapas pasir teh bukit lamun di Sunda mah kan pasir teh bukit artinya Pasir Kapas manehna sadar Pasir Kapas jeung tempat manehna keur cicing harita di sawah jauh gitu teh eta mah kalebak kan ka sawah mah ka handap Pasir Kapas mah kaluhur ketongo nah urang aya di dieu wah geus maneh balik wae maneh geus 2 peuting teu balik si Tian teh 2 peuting teu balik ternyata bingung di dieu teh daripada ieu nya cek uangan geus pokona mah balik we lain uana hungkul ternyata anu neangan teh hampir warga karena ngarasa merenya aya alona gitu mau leungit dulur gitu leungit bisa teu balik-balik atau penggeruan warga teh neangan intina mah ka imah istirahat manehna teh terus kita minum cai doa gitu minum sare si Tian teh nah isukna manehna teh geus hudang beurang-beurang terus ka uana teh ngomong wah sigana bir pamit weh ka Bandung deui nah tuh maneh teh bisi can cager can naon gitu nya kamari kitu teh cenah wah rek ka Bandung mangskeun motor ya nah geus beres ngepek geus salaman ka uana teh geus suntangan wah pulangnya nya sok si uana teh nanya penasaran Tian kesa kedeung cenah wah rek nanya ieu mah da kan dicaritakeun kan si kejadian eta teh ku si Tian Ari Abah Ali teh kumaha dedeganana oh
Abah Ali teh detik-detik tadi cek urang sia Kidaus jadi Hmm. bodas resep seuri gitu kan make baju pangsi dan sebagainya oke kieu wah maneh nyaho cenah Abah Ali teh saha oh teu apa Abah Ali teh bau maneh bau teh akina aki Hmm. jadi leuwih ti uyut ternyata itu teh bauna karuhun wah apa wah mah apal keneh atuh ai silsilah kaluhur mah cenah komo daerah dieu cenah oh kitu eta teh karuhun urang atuh cenah nya masih keneh karuhun nya atuh tua cenah salaman deui si Tiana cenah omongan teh salaman deui teh pas indit penasaran si Tiana wah Tian ge hayang nanya pitanya nanya nah wah apa bisa manggihantian di Pasir Kapas si Wana ngomong aki maneh nu ngabejaan uang kaget ke saeueun Gitu. aki maneh nu ngabejaan uang susulan di Pasir Kapas keur ngagoler karunya jadi ternyata siga anu hubungan antara baona Tina gitu siga anu aduh ieu karunya nya karunya incu keneh gitu si Tian teh masukin memang aya itu cenah kitu dan akhirnya percaya jadi percaya mana kan geus dianjangkeun gitu istilahna wah tapi eta masuk ya kanu bisa masuk dimensi gitu Nembus ruang waktu mah kayaknya di logika. heeh